Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ayeuna abdi nuju di Logok Bitung, nuju di Bumina Maestro Tarompet Buhun. Saha sih tarompet Buhun teh? Sawe kayaknya kurang wawancarai. Mumpung aya tuh nuju ngopi. Nuhun kanu parantos subscribe, nonton, nge-like, nge-share nya. Mugia sing sararehat sadayana, sing baradag rezekina, sing arageng milikna. Hayu orang mumule budaya Sunda, seni Sunda. Lamun teu ku urang dipiara rek usaha deui, leres teu? Stay tune nya, yuk. Bah, cobi bah, carioskeun bah perjalanan narompet abah teh di tahun sabaraha tah bah? Narompet abah di tahun 72 awitan diajar. Nah, dugi keluari alhamdulillah berjalan gitu di kampung di daerah. Tapi kok kituna da abah mah kemampuan istilahna teh ngadama musiknya oge studi kenging sanes kenging non gitu istilahnya ngabubut atau diukir-ukir kan sabatas bentuk kieu pada malah abah mah gitu. Jadi kreasinya lira nya bah. Oh, kreasinya lira atuh sanes teh hoyong tarompet mengkilap seperti sanesnya dugikeun ka harerang gitu. Dan ke bedag. Iya. Tapi Pak, pas abi nuju alitnya nuju di Jabar, abah sok beningan. Abi kantos ninggal abah nih pas abi nuju alit ke narompet kene. Tah abah teh narompet teh sadayana tiasanya bah. Sama dia silatnya. Alhamdulillah. Silat, terus kana naon nih bah? Kudarengo. Singa Depok. Reak. Tah pamikana dangdut da puguh keberadaan ayeuna gitu nya abah teh teu sakola gitu kana dangdut mah. Iya. Rep-repna nyai laguna mah. Padahal mah pasti biasa nya bah. Mungkin pasti biasa gitu. Itu lalakon abah teh sagala rupa ge. Janten abah teh hoyong aya dukungan pemerintah. Leres bah. Hoyong aya dukungan kumaha ieu seni teh sangsara wae. Tah gitu. Nya berikut rombongan, aya rombongan abah teh dina Pencaksilat mah nyata rombongan ku kapungkur tersebut teh dinamian Sekar Kagugat. Oh, Sekar Kagugat. Berarti anu hartosna Sekar Kagugat teh kapungkurna parantos film, parantos non gitu istilahna mah atas sepi lah gitu ya. Tah digugat ku gerakan abah. Digugat anu pamit lepat mah ku 7 jalmi diudangkeun gitu. Diudangkeun kagugah we nya. Kagugahkeun janten we teh nami di Bapak Lurah Kamal. Bapak Lurah Kamal. Urang iya macana urang namian kulantaran tadina seni ieu geus film hampir hapus ayeuna di harudangkeun deui ku urang ngadamel panda Sekar Kagugat. Sekar Kagugat Sejarah hartosna teh Kagugat mah diudangkeun deui ai Sekar da asana mah kudu rokok. parantos pareum teh ya. Parantos janten Sekar diangkat. Abah teh murid abah teh sabaraha puluh abah? Atau bisa bar hiji dah soalnya abi ada teh bapak MSG gitu di Kaler di abdi murid abah ya. Saberji tah bang murid abah? Ngawitan ngalaki abah di Ibu.
Manglin, Ebes, Manglin. iya, Manglin pojok. Oh, pojok. Di Sarang Bahir. Tidinya mah ndaratelan ayeuna teh pami eta mah tos 15 jalmi. Diajar ka dieu teh. Teu acan anu anak buah abah ngalatih yang parantos aya we 20. Murid ka hiji abah saha? Anu pertama mah tilu we eta sarang gitu. Oh, sarang. Jadi Bang Ebes, Bang Bahil, Manglin. Manglin. Ai murid nu terakhir apa? Murid nu terakhir mah kamari ieu yang Majalengka. Oh, di Majalengka ya ka dieu? Nah, aya ka Waduh. dieu. Di Majalengka. Kamari terakhir dasan ieu dasan lancar gitu. Masih kene. Terpek apa cara-carana. Gitu. Lalakon abah teh Ai abah ina Yuswa sabaraha tahun ya teh abah? 74 ayeuna 2004. Nya 74 jalan ayeuna. Tah, cik, urang tes tes cik bah. Teretetkeun ieu teh tarompet abah teh. Laguna naon atuh? Lagu nama Terlampung Abah. Cek, teretetkeun heula. Beren kurang Polos tomo. Oh, polos tomo teh Ki. Polos tomo. Alhamdulillah geuningannya sae kieu. Cik, mak bade ngaheula? Teu bisa mama. Bade ngaheula? Cik ngaheula mak. Di dieu sok mah ngaheula. Di mana? Di cari ke ngaheula. Mana teu bisa. Ngaheula. Tuh, Nah, guys. guys, ieu teh istrina Abah Nik Masa Maya. Nya. Nah, cik ngalagu heula masa. Saya rep na hungkul ema cik. Laguna. Lagu entok mulang. Dah. Pasangan serasi ya teh guys. Sok atuh Kajen. Pengajian teuing atuh. Aya surya lah. Oh, duet kawih ya. Iya. Kamu lang danang kewang Geus untuk dicampurkeun mah kuat teu. Geus kolot. Kadiagan, kaditu agan. Agak nu mana tah? Agan nu mana? Entog abdi
Ya. Baringung Jangan bisa mah. Tinggal gitu. Para puta-putu lagi aya. Tuh tinggal. Tuh. Tuh. Ya. Putra-putuna ge aya. Araya. Nah, wih deh guys ya, tanu obrolan. Tabah sejarah tarompet teh asal usulna di mana tabah? Ayana tarompet teh. Ya nama asal usul nama di kapungkurna gitu nya. Nya, Saat keterangan abah mah tarompet mah setelan pencaksilat reog reog. mohon reog. Nya. Janten ari asal usulna mah ngarempet sareng pencaksilat nya di kapungkurna panginten turunnya lungsurna ke Jawa Barat mah ada di mananya lah pamit telepon mah jadi kurang asing Oh, itu orang asing ya. lungsur nya Manggil Mang. lungsur ke Indonesia lungsurna di Jawa Barat Nya. di daerah Sunda Daerah Sunda. itu manawi sajabiti Jawa Barat mah kan girang seueur gitu nya aya pasti namun pang seueurna pencaksilat di pertarompetan dua di Jawa Barat Di Jawa Barat. anu tersohor di antawis di Indonesia mah gitu. Tah, geningan guys, alhamdulillah ya mah abah mah nya tukang tarompetnya berkaryanya lira tah. Ieu teh bah, yang tarompet teh saberiji bah? 7. Biasa sih gak do re mi fa sol la si do. Nya. Karena piku mah ayeuna Nya dorami do re mi itu. Nya damina tilada damina tilada. do re not da yang 7 teh aya 7 suanten gitu pertos ketit barang singul panelu Tadi teh roti juga. teras singul teras galimber ligar Ligar. Tah, bah, abi mah kata jiku ieu bah. Tah, ieu. eta mah abah teh lain bisa tapi hayang nurutan gitu Siga orang India nih, bah. Kukulit sapi teh, bah. kulit mek Oh, bae. Naon teh namina teh, bah? rebab teh Oh, sarios teh nama rebabnya. cocokan aki-aki we. Jangan aki-aki. Ayeuna da tadina mah teu Nya bakating ku gagah tuh. Bensin paku ge aya. Iya, rencana mah teh kuy. Siga India. Eta tilas teh gakas Dengan alhamdulillahnya abdi tes pernah sareng maestro musik tarompet dinten abah mah tos wah sur pisan ngamuridkeun teh atur nuhun pisan nyamanya amin mugi abah sing sehat saterasna amin sing salamet panjang yuswana amin atur nuhun pisan ka jadi bah pesen ti abah teh kanggo murang kali ayeuna da abah kanggo regenerasina kumaha da abah ya hoyong majeng we barudak teh ayeuna teh Hoyong majeng. ulah adu bikin kamu pas model 40 tahun genep puluhan kali itu ya di genep 2 kali itu mah kan hampir leungit seni Sunda mah seni pencaksilat mah gitu nya ayeuna ka dieu tos kantos ngalelep ayeuna ka keuwahkeun deui panginten aya salah sahiji eta nembe salah sahiji buah di antawisna kepengurusan anu peduli karena bidang seni pencaksilat ya man mudah-mudahan sing dugi kalungsur ka daerah-daerah Amin. amin amin pesan bah kanggo nu orang luhur lah pimpinan orang sadayana anu khususnya di bidang seni nyuhunkeun golontaran dana lah ka bapak naon bah nu di luhur teh kesenian teh ketuaan seni teh naon ayeuna mah wartosna ku Pak Prabowo oh Bapak Prabowo ketua PPSI PPSI teh tah ka Bapak Prabowo kumaha bade nyalon mugia lah di leret jadi melihat Pak ke bawah bahkan di sini tuh banyak seniman yang
kurang modal. terlantar. Nah, kurang modal, terlantar, cik modalan. Nya, Mohon disepot, mohon disepot. mohon nih ditinggalikeun lah, diperhatikeun. Margi sanes di daerah Abah Hungkul di nu sanes teh memang Seueur bah. seueur Seueur anu terlantar teh gitu. Lah, iya. Jantan samajeng-majengna istilahna mah daerah atau pimun pribadi itu mah samajeng-majengna pribadina pimpinan daerah kieu gitu. Iya, iya. Mode sesepuh ketua seni itu jantan teu acan aya panginten teu acan lah bakal pasti gitu. Namun teu acan dugi karena apa namanya disebutna teh inceran atau napi senteran tinu paling atas tinu paling luhur gitu. Oh, iya, iya. Tekan ka sensor gitu. Iya, iya. Tah aya nama kapayun atuh di Abah khususna kanggo para seni-seni anu aya di kampung-kampung anu aya di daerah-daerah terpencil da geuning istilahna teh ramena daerah teh ku ayana seni Bah. nah, gitu. Atuh mudah-mudahan ka tiap-tiap daerah ka tiap-tiap kampung padesaan sing aya kedah aya panyuluhan anu dihanap kanggo bidang seni Nah, pada somang lah. dukungan gitu nyuhunkeun dukungan kumaha supaya majeng da ari dinas seni Pencaksilat mah ieu mah kepenak ku abahnya Iya, iya, iya. ngadidik murang kali ti yuswa 7 tahun dugikeun ka dewasa teh teu aya di tiap-tiap daerah oge teu aya murang kali anu kasana ku arus. Oh, iya, iya. Janten istilahna sopan mangut kasaluhureun komo deui ka sebat guruna Iya, iya. janten hormat teu aya dina bidang seni Pencaksilat anu brutal gitu. Iya, iya, iya. Sadayana oge Abah narompetan langkung ti sabara daerah nuju anom gitu Iya, nya iya, iya. nuju tanagana saya kene da aya nama tos ompong sareng balelo teu aya hiji murid atanapi murang kali pendidikan di Pencaksilat teu aya anu songong Ah, iya, iya. sadayana oge semah naon gitu hormat kasaluhureun nyaah kasahanapeun. Tapi Abah ini masih kena sok manggung bah di taropet. Ayeuna teh osok kene abah ge ari eta mah pamiayan Orang ya. orang hoyong di tarompetan ku abah gitu nya dilaksanakeun. Masih kene kiat sawong ieu mah. Masih kena kiat guys. Tah, kisaran biasa apa? Nyabut Abah biar di sanes tinu grupnya biasa sama rata Bang. Rata-rata. Upami ayeuna gitu Yang nya. wayona Ku ayeuna mah di atas 300-an tahun. tuh 500-an keluar. Dah soalnya Bah tukang taropet mah sesah benten sareng tukang tenang. Oh mau tukang joget mah balatak pisan. Tapi alhamdulillah kanggo di kecamatan Cimangung Kapungkur mah mung Abah ngumpul nya. Daerah Abah teh upami diperyogikan ku tiap-tiap grup teh kadang-kadang teu kabagean anu bade nabur teh teu kabagean istilahna sarompetan. Nah, Abah satos ngemangkeun barudak alhamdulillah ka Abah senang teu putih janten aya barudak itu anu kana reak mah anu kana pudarengong mah anu kana singa depo oge kana silat da ai waktu ngumpul mah nuju sosong sadayana aya acara panggungan lumayan 5 wan kada aya di sapanggung teh Waduh, jajar gitu yang barudak teh nya abah mah ukur salagu atos cek barudak gitu janten keur abah senang gitu dan senang eta bayaranana meureun roti ya, dibagi-bagi wah. Iya, iya. Tah, panginten sakieu guys. Penjelasan ti Abah atur nuhunnya anu mugia
komen, di share supados ka orang luhur teh peterangan lah yen seni Sunda budaya Sunda kirang menyate intinya mah kirang modal atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.